A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sapinah kalayan nyebat jenengan Gusti Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat, Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat hungkul. Upami ku urang diperhatoskeun ieu kitab musannif ngawitan dina nyusun ieu kitab teh ku kalimat basmalah, nyaeta diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Maksadna anjeunna mengawali ku kalimat basmalah diantawisna nyaeta iqtidaan bil kitabil aziz, nuturkeun atanapi meneladani kana Al-Qur'anul Karim, hartosna tapaulan wa tabarrukan pangintennya margi sakumaha ku urang kauninga Al-Qur'anul Karim diawali ku kalimat basmalah nyaeta ku bismillahirrahmanirrahim. Oge salian ti eta sagedengeun ti eta maksad ieu musannif dina nyusun kitabna diawali ku bismillah nyaeta maksadna pikeun imtithalan wa itaatan li amrihi sallallahu alaihi wasallam, ngalaksanakeun atanapi seja ngalaksanakeun kataatan kana piwarangana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakumaha dina dawuhanana awwalu ma katabahul qalamu bismillahirrahmanirrahim fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rehna sanyana ari mimitina perkara anu ditulis dina kolam nyaeta kalimat basmalah nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Kumargi sakitu saur Kanjeng Rasul di mana-mana anjeun maksud rek nulis kana hiji kitab, nulis kana hiji buku, maka sok tulis ku anjeun eta kalimat basmalah teh dina mimitina. Wahia miftahu kulli kitabin, bahkan ieu kalimat basmalah teh mangrupikeun pembukana satiap kitab anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu pangintennya maksadna ieu musannif ngarang kana ieu kitab teh diawali ku kalimat bismillahirrahmanirrahim. Oge tangtosna sagedengeun teh eta aya oge hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sanesna, riwayat anu sanesna anu nguningakeun bahwa saur anjeunna kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Satiap urusan anu penting, urusan anu sae anu teu diawali ku kalimat basmalah, teu diawali ku bismillahirrahmanirrahim heula, maka eta urusan teh terputus. Nu dimaksud terputus di dieu tiasa wae teu aya manfaatna, sakedik barokahna, bahkan tiasa janten teu aya barokahna sama sekali. Atuh panginten ku hal eta tangtos kangge urang oge nalika urang bade ngalaksanakeun satiap aktivitas satiasa mungkin ku urang diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalebet ieu musannif nganggit dina ieu kitab teh diawali ku kalimat basmalah. Bismillahi kalayan nyebat jenengan Gusti Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunya sareng di akhirat, Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat hungkul.
sakumaha ku urang kauninga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala nyiptakeun kana 100 nikmat. Anu 100 nikmat eta hiji nikmat ku Allah dipasikeun di dunia keneh, sareng anu 89 ku Allah dipasikeun engke di akhirat. Anu dimaksud Ar-Rahmani bahwa Allah anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat, Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat wungkul, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maparin kana eta hiji nikmatna di dunia. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Allah maparin nikmat ageng anu 88 teh engke di akhirat unggul. Maparin nikmat alit maksudna. Naha Ar-Rahmani make disebat nikmat ageng, sementara Ar-Rahimi make disebat nikmat alit. Padahal pan saur tadi anu hiji mah nu ku Allah dipasikeun di dunia, sementara anu 88 ku Allah dipasikeun di akhirat. Padahal upami ku urang ditinggal tina etangan tina bilangan tangtos 88 langkung seueur tibatan hiji. Tapi nah anu hiji ieu Ar-Rahmani ku urang disebat nikmat ageng, sementara anu 88 Ar-Rahimi ku urang disebat nikmat alit. Margi Allah Subhanahu wa ta'ala maparin kanikmatan di dunia sok sanaos hiji disebatna nikmat ageng, margi eta kanikmatan tiasa dinikmati, tiasa ditampi ku sadayana makhluk Allah, bade anu muslim, bade non muslim, bade anu Islam, bade anu teu Islam, sadayana kengeng kana eta nikmat Allah. Bahkan tung bujeng-bujeng jalmi sasatoan tumbuhan sareng anu sanesna kabagean ku eta nikmat Allah anu hiji anu dipasikeun di dunia. Sementara Ar-Rahimi anu 88 teh ku urang disebat nikmat alit teh engke di akhirat, margi engke di akhirat mah anu bakal kengeng kanikmatan ti Allah teh mung jalmi-jalmi anu disalametkeun ku Allah wungkul. Jadi ari jalmi-jalmi anu cilaka mah jalmi-jalmi anu lebetna kana azab Allah kana neraka jahanam mah moal kengeng nikmati Allah. Jadi nah make disebat nikmat alit teh margi engke di akhirat mah jalmi anu bakal kengeng kana kanikmatan ti Allah Subhanahu wa ta'ala teh mung jalmi anu mukmin wungkul, jalmi anu disalametkeun ku Allah wungkul kitunya. Mawi ku urang dihartosan Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat, Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat wungkul. Wallahu a'lam bissawab.